Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Sampurasun kasadayana ieu. Mugia urang sadayana salawasna aya dina kasehatan, dilancarkeun dina pakasabarana kitu tanya sareng dibarokahkeun dina bilik rezekina. Amin. Muga ulah nyangkolong teuing kana waktos. Mangga kasadayana caraketan dongeng tilu jawara bagian ka 30. Sore harita teh di wewengkon Kadipaten pernahna di imah Ki Jembar. Harita teh Raden Tirta alias si Acung teh berkah alhamdulillah geus aya mendingna, geus aya mimiti arek maju kana cager. Sabab cenah meureun ditarekahan tuluy-tuluyan, malahan mah lamun rek diitung-itung mah geus aya kana 3 peuting 2 poena ieu si Acung teh ngalaman kaserang ku panyakit tea. Harita teh si Jaka Peteng Ki Patra Ki Jembar jeung Raden Tirta keur ngariung Raden Tirta anu masih keneh ngan ukur karak bisa diuk, malahan mah bieu pisan karak diasongan ubar ku si Jaka teh. Karungu Ki Patra nyarita, "Jembar ampura euy, lain arek naonnya teu suhud ka babaturan atawa henteu nyaah ka pimurid oge, murid anjeun murid kaula oge. Tapi kuring teh diwawadianan ku Ki Malaka majar teh lamun anu gering geus dina kaayaan maju-maju ka cager mah kula teh kudu balik deui ka Pasirwangi. Tapi lamun aya naon mah ditahan we saha anu ku anjeun bisa dipercaya, kita buru-buru ka Pasirwangi nyalukan deui kaula. Nya mun bisa mah anjeun jeung Raden Tirta kaitu ka Pasirwangi ke lamun geus cager jadi itung-itung cek kolot mah geuningan cacarekanan cenah bari silaturahmi we ka ditu ka Ki Malaka. Ngadenge kekecapan Ki Patra samodel kitu Ki Jembar satuluyna ngajawab, Ai hari anjeun Patra ku bawel jeung teu beunang dicaram. Tapi hari kitu teh mah dihenteu oge Ki Malaka teh dunungan kula dunungan anjeun oge. Sanajan meureun dina palebah tugas kanagaraan mah urang teh ngadunungan ka Raden Adipati, tapi dina urusan anu sejena nya meureunan ari kapi guru mah keukeuh we kolot urang-urang keneh. Sanajan umur si Malaka teh teu jauh beda jeung urang, tapi dihenteu manehanana teh naonnya kaula aneun urang-urang keneh. Tapi lain berarti nya Ki Malaka teh meureunan hayang dikaulaan ku urang, tapi nya anu jadi murid ka anu jadi anak guru nya teu jadi masalah meureun. Lamun urang arek ngilu ngahidmat atawa babakti kitu lain Patra. Wah, ta eta geuningan anjeun bisa ngarti kana kaayaan kuring. Ari anjeun mah cenah sok we di dieu da meureun tugas anjeun nu utama mah kapan
dititah di dieu mantuan di Kadipaten ali kula mah dititah mantuan di ditu di Padepokan. Sarua urang teh boga tugas kajaba deui salian ti eta teh. Raden Adipati oge mercayakeun ka kula jangan latih punggawa atau calon punggawa teh di Padepokan Pasirwangi. Kapan uning aku anjeun meureunnan Jembar kula bagian cenah ngalatih ilmu jasmanina, tah meureunnan Ki Malaka bagian ngalatih ilmu rohanina. Kapan saimang meureunnan tah nya ayeuna meureun kula geus beak waktu mantuan atau maturan anjeun heula di dieu nya meureunnan poe ieu keneh kula teh arek langsung we ka ditu ka Pasirwangi sabab nya kudu buru-buru balik deui meureunnan. Keheula kapan ieu teh meureunnan geus maju ka sore anjeun bisi kapeutingan di jalan kumaha atuh. Ari anjeun kos teu nyaho kula wae meureunnan. Kahiji kula mah lamun geus boga niat kudu langsung, kaduana da moal jadi halangan poek mah. Anjeun oge meureun apal saha ari kula teh. Nya atuh gari teu meunang dicara mah. Dina kaayaan saperti kitu bari rada harewas jeung bangun anu seuseut-seuat si Acung alias Raden Tirta teh milu nyarita. Hampunten paman Patra anu karaos ku kuring mah panginten kuring teh acan sehat deui sakumaha bihara-bihari tapi ku paman geuningan ieu kalaka arek ditinggalkeun nah moal jadi matak ieu teh punten paman sanes kuring teh arek mentang abade gade ka paman tapi nya kuring teh yang regreg we di dieu ari jeung paman mah. Kitu cenah caritaan si Acung alias Raden Tirta teh. Kita rek milih Raden Tirta rek milih si Acung nya ya. Ya kumaha nya lamun nyebatkeun Raden Tirta nya si Acung, nyebatkeun si Acung nya Raden Tirta kitu nya. Maksud teh dina ieu ge naon nya dina naskahna sapertos kitu geuningan. Tidinya kadenge Ki Patra teh tuluy nyarita deui. Ulah kitu Raden. Kapan memang oge meureunnan ieu boga tugas tadi geus dicaritakeun ngan jangga ganti nama sakalian we ka anjeun Jembar kuring arek nitipkeun ieu tah si Jaka. Sanajan ieu si Jaka murid panganyarna tapi geuningan ari ku kula direujeungan eujeung diarahkeun teh babari teuing sabab loba dasar ilmuna anu geus luyu eujeung aliran jurus-jurus atawa ilmu kanuragan jeung urang sarerea. Jadi dina palebah ngolahna teh ngan ukur bener-benerkeun saeutik-saeutik wae malahan mah sanajan karak sababaraha bulan tamahna ti kuring geus ditamplokeun kabeh jeung diserep deui kalawan hade ieu ku si Jaka teh. Lain ukur ilmu istilah nama pencak silat atau bela diri hungkul kukula oge geus dibere dadasarna ilmu demit jeung ilmu dina ngubaran. Lain arek ngagulkeun istilah nama payung butut nya ari anu hade mah wajar we kukula diomongkeun Jaka yeuh anjeun teh sabenerna mah geus tamplok kabeh yeuh ilmu ti kaula ka anjeun ngan aya sarupa kakurangan anjeun teh nya eta nu pangutamana mah can loba pangalaman tah Jembar. Mihap ieu si Jaka sugan we ti dieu maturan bari eujung Raden Tirta bisa tamah-tamah yeuh dina pada pangalamanana jeung supaya bisa manfaat we ilmuna di dieu mah sabab ari di Padepokan mah geus naon deui atuh anu kudu diajarkeun ka manehanana teh. Ngarunggu kekecapan ti Ki Patra samodel kitu Ki Jembar eujeung Raden Tirta mah ngan ukur pati ungut-ungutan we. Tapi satuluyna si Jaka nyarita. Aduh alah ieu
Jadi ki guru teh arek nyebakeun kuringnya di kadipaten. Kuring teh moal bisa lelebungan deui atuh ari kitu mah. Moal bisa tuak taek jeung papanggih jeung sasatoan jeung numpang utama nama atuh kuring teh moal papanggih deui jeung guru ari kitu mah. Ku kabina-bina teuing anjeun Jaka, ceuk Ki Patra. Nah, kaula anu jadi guru anjeun arek disarwakeun jeung tatangkalan jeung sasatoan tika anjeun emung hese papisah jeung kuring. Kitu cenah ceuk Ki Patra teh. Satuluyna si Jaka nyarita deui. Aduh ala ieu. Hampunten atuh sanes maksa sapertos kitu ceuk si Jaka. Bari cedok manehna teh. Jiga anu nyembah nungkulkeun kana sirahna bari nyokot kana pandanganna nu jadi guruna. Nya istilahna mah ngasongkeun leungeun beuleunya sasalaman gitu tah. Satuluyna si Jaka nyarita deui. Hampunten atuh hampunten pun guru. Sanes kitu maksud abdi mah nya maksud teh kuring teh mahanya tuh cung bantuan tuh cung aduh. Tah eta deui sarupa deui Patra euy. Ieu budak teh dina palebah ngabangkongna teh can bisa nyurupkeun kana kaayaan ya. Tapi mudah-mudahan atuh lamun aya di dieu mah bisa diajar oge kana ilmu-ilmu dari gama jeung budaya di urang jeung supaya parok we jeung batur. Jaka halus tah istilah nama parentah ti guru anjeun teh ulah leleuweungan wae ulah ulin jeung sasatoan wae di dieu mah sugan anjeun bisa manfaat ilmu tah. Jeung deui ceuk tadi oge bari maturan Raden Tirta tungtung nama eta riwangan teh ngawangkongkeun perkara-perkara anu tina teh jauh. Yen intina mah ieu Ki Patra teh ngadon pamitan we arek balik deui cenah ka Pasirwangi. Tidinya si Jaka menta Widi nyuhunkeun izin hayang nganter cenah ka Ki Patra dugi ka watas kadipaten sabab manehna teh nya saeutik lobana hayang babakti we kanu jadi guruna kalawan nganterkeun dina waktu rek pipisaan di waktu harita. Singket carita, si Jaka Peteng jeung Ki Patra geus aya di sisi wates kadipaten. Satuluy nama Ki Patra mah ngaleos we ninggalkeun si Jaka Peteng anu nangtung di gapura wates kadipaten. Tetepna ieu si Jaka jika bangun anu sieun pisan teu bisa papanggih deui jeung kalengitan ka guruna teh. Sanajan karak sababaraha bulan cenah. Da kumanehna karasa pisan kanyaah jeung bro-broanana ieu guruna mere atikan dina hal ilmu bela diri. Malahan mah lain nganu ukur eta ilmu dari gama jeung akhlak oge tuluy-tuluy ditepikeun ieu ku Ki Patra. Malahan mah dikuatan oge cenah di padepokan mah ku Ki Malaka. Samangsa si Jaka Peteng rek balik deui ka wewengkon kadipaten. Karake sababaraha lengkah manehna lempang deui. Kadenge aya sora anu jiga ka manehanana rada ngece jeung ngaledek. Urang lemur, sugan teh ilaing ngarek balik deui jeung bubuyut maneh. Nah henteu balik ka itu. Jeung naon hak anjeun make kudu balik deui ka jero kadipaten. Kitu cenah kekecapan nu rada kasar ka si Jaka Peteng teh. Mimiti mah si Jaka Peteng teuing teu sadar, teuing teu malirek kana eta sora anu kadenge ku manehanana. Manehna terus ngingkit we lempang rada salse teu madulikeun ka jalma anu tadi ngomong sakitu kasarna ka manehanana. Eta si kurang ajar. Nah torek nah teu ngadenge teh dulur. Kitu cenah ceuk eta sora bangunna mah ngajakan ngawangkong ka baturna. Kadenge baturna teh tuluy nyarita. Aduh bangunna mah Raden eta teh torek atawa meureunnan teu nyahoun bahasa manusia atawa bahasa ti dayeuh. Da meureun manehanana cicing di leuweung atawa di lemur nya pantes we Raden.
Kitu cenah kekecapanana eta jalma teh. Mungkin peureuss we karasana ku si Jaka Peteng mah. Si Jaka Peteng satuluyna ngeureunkeun kana lengkah sukuna. Manehna satuluyna ngomong rada tarik. Aduh ala iyo teung teuingeun di dayu heran kuring mah euy. Nah make aya sora tanpa jirim. Teuing ka saha teuing ka mana teuing ti mana deui. Jeung deui eta babasaanana menikah jika anu tuh aya atikan pisan. Cenah teh cicing di kota atau di dayu, tapi bahasana lebih ti urang lemur. Mana nyarupana jelema teh. Gitu cenah. Ceuk si Jaka Peteng teh. Jika malas ka jalma anu tadi nyuara ka manehanana. Bangunna bobogan tegil ya. Nah boga kabisa naon cenah ya urang lemur teh. Jawab jalma anu tadi ngaheureuyan ka si Jaka Peteng. Baes, coba asaan aku anjeun kumaha cenah bogaeun kabisa naon tah ieu jalma teh. Yah, anu model kieu mah gampang. Bangunna mah ngan ukur bisa melahan suluh sanajan awakna jangkung badag. Bangunna mah ukur titit tah macul jeung ngalah suluh nu kieu mah. Kitu cenah jawabna teh. Bari seak. Hiuk cenah. Ieu jalma teh anu disebut Ki Baes teh di tukang ngahyukkeun peureupna kana lebahan poe ceulina si Jaka Peteng. Dina kayaan di tukang si Jaka Peteng hiukna eta tonyokan rasa anginna anu ngahyuk karasa tangtu wae. Sanajan bari kitu sakumaha nu ku uninga si Jaka Peteng teh lain nonoman atawa pamuda samanea. Dina kaayaan saperkitu lep si Jaka Peteng ngelok ngahindarkeun eta tonyokan anu ngarah kana poe ceulina teh. Sanggeus kitu mah satuluyna tonyokan peureub anu buleud ti si Jaka Peteng ngarah pisan kana beuteungna eta jalma. Hiuk. Rarasaan si Jaka Peteng mah eta tonyokan teh teu pati tarik. Manehna oge ngukur bisi cenah temahna lamun dibeakeun mah jadi cilaka sanajan kalawana. Tapi da ieu mah lawan oge teu puguh-puguh. Jadi cantang tuh beureum hideungna. Mantakan tonyokana oge teu pati dinyakeun. Tapi temahna ka eta jalma anu disebut Ki Baes teh lain dikira eta we kaciri manehna langsung ngahuyuk we. Nyekel kana beuteungna karasa hulu angeunna menika sesek tuluy moral malah teu kalieur segala rupa. Bari nyuuh mainah nyebut. Aduh, tenggelan model naon ieu aduh. Ningali kana baturna anu ngahungkuyuk we nahan ka nyeri. Sanajan kur sageprakan ku si Jaka Peteng. Tapi ieu pamuda anu horeng si bana horeng geuningan ieu teh Raden Jangga teh anu kabeneran cenah keur boga tugas ngajaga di wates kadipaten. Dina waktu harita mana langsung we celeng ngajol kahareupeun pisan ieu si Jaka Peteng satuluyna. Hiu tonyokan anu sakitu cepetna ujung dina peureub anu sakitu buleudna ngarah-ngarah kana awakna si Jaka Peteng. Sakali ieu tonyokan ti Raden Jangga teh henteu dicingcetkeun teu dihindarkeun ku si Jaka Peteng malahan mah hiuk kumanehna eta tonyokan teh ditakis we jiga arek dilawanan. Bener-bener boga kabisa geuning anjeun tapi ieu rasakeun hiut. Raden Jangga anu dina pada jangkungna mah teu pati jauh beda jeung si Jaka Peteng. Tapi bedana teh ari si Jaka Peteng mah geus sepirna beberkilan jika anu bener-bener osok latihan. Amun Raden Jangga mah jangkungna teh sanajan awakna geus oge teu cara saperti dedeglerna si Jaka Peteng. Satuluyna ieu dua jawarang-wara teh wethat we siri kirim tonyokan jeung siri kirim tajongan. Sasakali duanana ting caringcet ngagiwar jeung ngajol malahan mah mineng pisan
suku jeung leungeunna pakepis paadu tika hut-hut pisan rame we lamun aya jalma anu ningalikeun mah. Sababaraha waktu kaliwat. Heup, aya naon dieu. Kadenge di kajauhan aya jalma anu ngahulag atawa nyaram. Dua nonoman anu masih keneh penasaran we lamun dina eukeur tarung mah encan pada aya anu eleh, can aya anu pada unggul. Dina gerakan anu cepet maranehanana teh langsung we ngeureunkeun kana gerakanana reg areureun. Malahan mah langsung katingali Ki Jangga mah ngareret ka eta jalma anu nyaram nuluykeun kana tarung. Nya kitu deui si Jaka Petek oge katingali ku Raden Jangga yen jalma anu ngahulag teh nya eta Ki Wijana anu jadi pamana teh patih di eta kadipaten. Kira Jangga aya naon ieu teh nu bener ieu? Jika ieu mah semana Ki Jembar ieu. Ampunten paman, pribados etang-etang bade wawanuhan gitu tah ku jalan tarung kitu cenah jawabna Raden Jangga teh. Waduh kagak apa anjeun, ari semah mah atuh kuduna oge dibagjakeun lain ku kalawan tarung, kalawan kasomehan. Geus. Aduh punten Kisanak, ieu teh meureunnan boga tugas jeung deui meureun anjeun oge sarua budak ngora. Hampura jung arek balik deui maka imana ge Jembar. Ulah naonnya, ulah jadi papaseannya, anggap we beres ti ka dieu. Kitu cenah ceuk Ki Wijana teh. Satuluyna si Jaka Peteng nyarita. Aduh wala ieu mendeka babarik teuing, teu menta maaf, teu menta hampura, malahan mah kalaka kuring kudu mapohokeun. Padahal mah geus kabongohan, arek tarung segala rupa ieu teh. Kalaka teh kitu wae kudu dipopohokeun. Teu rame atuh ari kitu mah. Anjeun mah teu bisa narima dipikanyaannya. Jika nu asih dipulang sengit ari kitu mah, ieu denge ku anjeun. Kahiji kaula papatih di kadipaten. Kaduana anjeun ulah rek nyieun kaributan di tempat ieu. Sanajan tadi jujutana samodel kitu. Da anjeun teh beunang denten toge SMA di dieu. Ulah orek ngunghak campelak kanu jadi pribumi. Sok mun arek ngawaro lamun arek moal ku kaula dilaporkeun ka Ki Jembar anjeun anu nyieun ulun-ulun pangaco di ieu tempat. Kitu cenah ceuk Ki Wijana teh jika anu keukeuh ngusir ka si Jaka Peteng titah balik deui ka bumina Ki Jembar teh. Ngadenge pangkat menak anu disebutkeun ku ieu jalma jeung katingali we deui dina dedeg-dedegna ujung dangdananana. Malahan mah ayeuna karak sadar ku si Jaka Peteng ieu jalma teh pernah cenah nganyangka imahna Ki Jembar teh. Benar we saluyu we deui yen ieu teh papatih di eta kadipaten. Ningali kana kanyataan samodel kitu mah satuluyna si Jaka Peteng nyarita. Aduh wala ieu hampura kuring teh karak sadar anjeun teh patih di ieu kadipaten. Tapi eta jalma teh sanajan punggawa cenah lain heureuy tapi lain ukur heureuy eta mah jiga arek binasa ka kaula. Tapi kaula masih keneh ceuk babasan mah lair aisan bisi heueuh cenah arek ngabagjakeun kalawan ku nyoba kana ilmu. Nyakeun kemae sanajan teu menta hampura ka kula tapi ku kula dihampura lah. Jeung kula moal arek nginget kana ieu perkara, tapi lamun tika nyieun langku lampah anu teu pikagenakeun ka kula moal nganggap mulia rek digulutan ku kula sakumaha mistina. Wajar we lamun dibere pangajaran mah. Kitu cenah jawabna si Jaka Peteng bari ngaleos ngingkit we lempang rada gancang muru ka imahna Ki Jembar teh. Sanggeus rada jauh si Jaka Peteng ninggalkeun di eta pakalangan Ki Jembar cenah. Ki Wijana patih di kadipaten teh satuluyna nyarita.
Aduh, jika nama anjeun ngimangan tah jeung sangaranna eta teh cenah jangga anu kauning aku pribados mah ngaranna mah si Jaka Peteng pamit lepat mah katingali nama bangun aya eusian tapi eta kumaha rasana tah diasaan sama model kitu jangga nu karaos ku abdi mah leres pisan da tonyokan-tonyokan oge sareng tangkisanna oge sanajan bari masih kene kalalasar tapi jika anu seueur latihan dina gerakan-gerakan mah bangun mah teu pati lemes jeung teu pati kesit tapi aduh kuatna minta ampun bangun mah ilmu anu dikaluarkeun tanaga anu dikaluarkeun na oge teu can saestuna eta teh sabab ku kaula oge karasa kitu taki pati kitu cenah jawabna Ki Jangga teh. Aduh. Aya we pikiran nanti deh. Geus Raden andar-andar. Kata mah deui aya jago ti leuweung. Aduh. Ke. Engke peuting anjeun. Kumaneh anjeun oge baturan baes. Kai mah kaula yang ngawangkong anu bener ya. Kumaha ya? Naon anu kudu dilampahkeun samodel kieu? Asa mungkin sareug segieu di kadipaten teh. Upami kitu mah insyaallah kuring mungkin wengi bade ka bumi Kipati sareng Ki Baes. Ku kaula ditungguan kitu cenah. Ceuk Ki Wijana teh bari tuluy maneh oge indit ninggalkeun Ki Jangga jeung Ki Baes teh di sisi kadipaten wates kadipaten. Ki Baes nyarita, aduh Raden, tonyokanana, moral Raden, kaula karat ngasaan ditonyok sa model gitu. Ari Sugan teh moal tarik sa model gitu. Sugan teh eueuhan, wayahna Ki Baes, wayahna kuring oge teu apal manehanana boga pangabisa sa model gitu. Lamun arek jujur mah kaula teh kawilang pupuh punggawa anu ngaramah di dieu teh. Tapi lamun kaula arek ngomong mah geus dibeakeun kakuatan jeung ilmu teh hayang langsung ngarubuhkeun ka eta jalma. Tapi hese teu rongret ya. Aduh, bener-bener rada berat geuningan ieu. Aya pikiraneun teh. Tapi kemelah geus lah. Jelema eta mah ke urang pikiran deui. Aya nama urang ngaroris dewe ka belah ditu tuh. Bisi aya naon. Jeung ngajalankeun tugas deui we. Atau tapi kurengnya beteng masih kena nyeri Atuh urang ka warung heula. Sugan we menang ubar di warung mah. Nah arek ka warung dengan ubar. Lain ge arek ka dukun atuh dengan ubar mah. Gampang arek ka sakit mangke ka dukun. Tapi ieu biar tanaga geus rada kaperas. Yang tadi we dengan ti lohor tidur kene ti barang berang kene acan ka asupan deui ieu sugan we di warung mah aya ubarna. Anjeun mah meureun lapar ari kitu mah. Hayolah kuring asa karasa ieu meujeuhna bari tuh warung bari tuh. Mangga atuh Raden hayu. Hayu. Sanggeus kitu mah Raden Jangga jeung Ki Baes teh ngaleos lempang buru ka warung teh kakocapkeun di jero wewengkon kadipaten di bumina Ki Jembar. Si Jaka Peteng keur ngabuih we nyaritakeun kana kaayaan manehna tadi aya nu menggat di wates kadipaten. Ciri-cirina jalma jeung wangkongan-wangkonganana dibejakeun ka Ki Jembar. Satuluyna Ki Jembar nyarita kahiji ningali kana anu bieu dilakonan ku jalma-jalma anu megat ka anjeun teh. Lamun urang kudu waspada masing waspada sabab kaitung tah jalma-jalma anu eta teh ukula oge meureun geus pernah dicaritakeun Jaka Tirta yen teu kabeh jelema teh halus hatena. Tapi urang pikirkeun we sugan we bener cek omongan manehanana. Yen manehana teh ngajak wawanuhan ku jalan nyoba kana ilmu
Tapi hari ningali kana kitu nama tada puas kana hate jaka mane geus mere pangajaran sugan we jadi pikiraneun ka maranehanana yen ka jalma teh ka komo kanu karak wauh mah ulah rek samena-mena atawa asal kumaha aing wae sangeunahna kitu. Nyaeta jalma teh aya jeung rupa-rupa we gitu cenah ceuk Ki Jembar teh. Waktosna parantos cekap kanggo bagian nu ayeuna. Bianya ieu carios ti Kang Dagol jadi pang beberah manah ngahibur ka para wargi anu ngarungukeun atawa nyakseni ieu carios kalawat video YouTube geuna ti Kang Dagol. Like, komen, sareng subscribe mangga diantos pisan ku Kang Dagol. Nyuhunkeun masa teh ngaturkeun oge gitu tah anu parantos tadinya like, komen, sareng subscribe. Share na ieu diantos mugia ya. Channelna Kang Dagol tiasa langkung dan jeuri kitu tanya mudah-mudahan we amin. Makanya urang patepang deui lah dina episode salajengna. Dina episode anu saterasna. Wilujeng patepang deui.